Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Amma ba'du. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pangaosan sadaya, mangga urang lajengkeun hancanu katunda kitab Safinatun Naja, kitab fikih nerangkeun rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman. Citatun eta aya genep. Antu mina kajian ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah, wa malaikatihi sareng ka pirang-pirang malaikatna Allah, wa kutubihi sareng ka pirang-pirang kitabna Allah, wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusan Allah, wa bil yaumil akhiri sareng kana poe akhir, wa bil qadari sareng kana papasten, khairihi anu saena qadar, wa syarrihi sareng awana qadar, minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Maksudna hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, dina ieu pasal bade ngajelaskeun bab iman atanapi rukun iman, bahwa ngaran iman teh tasdiku bil qalbi wa yuqra'u bil lisan wa yuf'alu bil af'al. Tasdiku bil qalbi ngayakinkeun, ngabenerkeun ku hate, wa yuf'alu bil arkan dipigawe ku anggota badan, wa yuqra'u bil lisan diucapkeun ku lisan. Dina bab iman bahwa iman teh marotibul imani khamsatun. Dina martabatna iman itu aya 5 tingkatan martabatna. Kahiji aya nu disebut iman taklid. Awaluha imanu taklidin. Kahiji iman taklid. Naon ari ngaran iman taklid? Ari ngaran iman taklid wa huwa al jazmu bi qaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilan. Jadi ngaran iman taklid teh nyaeta imana hiji jalma nu ngamistikeun kalawan ucapan batur, caritaan batur tina henteu nganyahokeun dalil. Contoh sapertos iman ka Allah, anjeunna apal iman ka Allah teh jadi lain neangan dalil sorangan, lain cek dirina sorangan, tapi cek batur. Itu cek we sadayana cek batur. Nah kumaha ieu hukumna jalma anu iman taklid gitu? Wa huwa yasihu imanuhu, sah imana ieu jalma nu taklid ngan ma'al isyani, hukumna dosa. Naon pangna dosa? Margi bitarkihi an-nadro ay al istidlala. Pangna dosa jalma nu iman taklid ieu teh kusabab ninggalkeunana ieu manehna ieu jalma kana berpikir, kana mung mikir, kana mung neangan dalil. Itu dosa sote ingkana qadiron ala dalili, lamun manehna mampu kana milarian dalil. A'udzubillahi min dalik. Jadi diusahakeun ulah dina iman taklid. Contoh seperti jalma teh ditanya, nah ari Allah aya cek saha Allah aya, cek ajengan we, beh dituna cek Quran, beh dituna cek Kanjeng Nabi intunya. Jadi mung neangan dalil. Jadi dalil teh pan aya dalil akli, aya dalil nakli, aya dalil cek akal, aya dalil cek nakli. Ari cek nakli teh dalil Quran, dalil hadis. Taya nu kahiji tingkatan iman teh aya iman taklid. Kadua
saniha imanu ilmin. Kadua aya tingkatan iman ilmu. Nah kumaha tingkatan iman ilmu? Ngaran iman ilmu teh wahwa ma'rifatul aqaidi, wahwa ari ngaran iman ilmu ma'rifatul aqaidi nyaeta nganyahukeun pirang-pirang aqaid bi adil latiha kalawan pirang-pirang dalilna ieu iman. Jadi ngaran iman ilmu mah nganyahukeun pirang-pirang akidah, nganyahukeun pirang-pirang aqaid bi adil latiha kalawan dalilna ieu akidah aqaid. Wa hadza min ilmil yakini, ta ari jalma anu nganyahukeun pirang-pirang akidah, nganyahukeun pirang-pirang aqaid bari apal dalilna, ta eta teh disebutna teh iman ilmu, iman cek ilmu. Jadi aya ilmuna minimal apal dalil-dalil, baik itu dalil tina Quran, baik itu dalil tina hadis, atanapi dalil akal, dalil akli. Wakulan al-kismain sahibihima mahjubun andatilah. Arinu duanana ieu baik itu dalil naon taklid atanapi dalil ilmu ieu teh kahalangan tidak Allah taala. Jadi henteu ma'rifat ka Allah, jadi aya mahjubun kahalangan. Dua tah katilu aya tingkatan iman salisuha imanu iyanin, iman iyan. Naon ari ngaran iman iyan? Ari ngaran iman iyan nyaeta wahwa ari ngaran iman iyan teh ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi bila yaghibu rabbuhu an hadirihi tarfata ainin. Jadi iman iyan mah anu nyahokeun ka Gusti Allah, ma'rifat ka Gusti Allah bimuraqabatil qalbi kalawan muraqabahna hate. Pala yughibu rabbuhu, henteu leungit pangeranna ieu jalma an hatirhi tina kareteg hatena jalma wa tarfata ainin jeung dina panjang paningalna panon bal haibatihi balikta ngarasa sieuna jalma da iman langgeng fi qalbihi dina hatena jalma. Kanahu kaya ka jalma teh yaron ningal jalma ka Gusti Allah. Wahwa ari ieu iman iyan teh maqamul muraqabati eta maqam muraqabah. Wa yusamma sok dingaranan ieu iman iyan ainal yakin, disebut iman ainal yakin. Tingkatan katilu nomor katilu aya nu disebut iman iyan. Jadi ngaran iman iyan teh ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi, ma'rifatna ka Allah. Jadi nu dimaksud ma'rifat di dieu nganyahokeun ka Gusti Allah, nyaho di dieu teh lain katingali ku panon. Sabab Allah mah kapenakna teh lain ku panca indra. Sabab barang anu wujud, barang nu aya teh kabangi dua, aya anu ku panca indra, aya ku hisi disebutna, aya ku akli, ku akal. Allah kapenakna Allah lain ku panca indra, tapi ku akli, akal, ngan lain akal otak, akal ati, akli. Tanu disebut iman iyan teh ma'rifatullahi bimuraqabatil qalbi, nganyahokeun ka Gusti Allah ku muraqabahna hate sahingga pala yagibu rabbuhu an hatirihi, henteu bisa leungit ieu pangeranna ieu jalma ieu Allah tina hatena ieu jalma. Jadi muraqabah we ngarasa naon, selalu ngarasa ditetep ku Gusti Allah, an bal haibatihi da iman, ngarasa sieun ku ancaman Allah, ngarasa sieun ku bebendu Allah, salamana daiman fi qalbihi dina hatena. Jadi seolah-olah jalma iman iyan mah ka'annahu yarahu, kaya ngarasa ditetep, ngarasa ditinggal salamina ku Gusti Allah.
tah tingkatan iman ieu disebutna iman ian ieu wa huwa maqamul muraqabah, disebutna maqam muraqabah. Wa yusama enal yakin, disebutna enal yakin. Gitu disebutna enal yakin. Lamun dicontohkeun cek tadi panaya aya ilmu yakin aina ainal yakin, kekadituna aya nu disebut hakul yakin. Contoh sapertikeun jalma teh apal bahwa gula teh tina tangkal kaung, tah nu nganyahokeun nu ngayakinkeun bahwa gula teh tina tangkal kaung itu teh ibarat ilmu yakin. Cek ilmu gula teh tina tangkal kaung, ngan mana buktina bener teu ieu gula teh tina tangkal kaum, terjadi tina berangkatna cek ilmu yakin, cek ilmu bahwa gula kaum teh tina tangkal kaung, terjadilah nyadap. Nah, terjadilah nyadap sampai siapkeun lodong naik dia terus tah eta teh pembuktian tina ilmu yakin. Itu pembuktian tina ilmu yakin. Jeung cek ilmu heula matak begitu cek ilmu gula teh tina tangkal kaung jadinya nyadap. Tah cek ilmu sabab lamun teu cek ilmu ujug-ujug naon, ujug-ujug langsung hakul yakin, wah yakin amis teh tina tangkal kaung misalnya, mungkin bisa terjadi tangkal kaungna diletakan lamun teu make ilmu. Nah tak cek ilmu heula, cek ilmu weh gula teh tina tangkal kaung matak terjadi nyadap. Tah tos nyadap terus weh geuning buktina mah tina tangkal kaung teh geuning lahang lain gula. Kumaha cek ilmu pan tadi gula teh tina tangkal kaung terjadi weh digodog, jadi weh naon eta teh disebutna teh peueut. Tah terus weh jadi gula digodog ditetelan dicampuran tah geus jadi gula disebutna ainal yakin, breh bukti katingali ku panon. Itu contoh dina ainal yakin. Itu nya kitu deui dina bab ilmu yakin sagala sesuatu oge ti saha sumberna mah ti Gusti Allah. Yakin cek ilmu ieu dalilna Quran, dalilna hadis, aya Allah teh gitu. Cek dina hadis bahwa Allah gitunya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah teh sarta anjeun di mana we anjeun aya. Itu tak terjadi ainal yakin. Jadi ainal yakin ibarat breh tadi geus ngayakinkeun bahwa urang moal lepas tina naon dina mana terlepas tina pandangan Allah, terlepas dina perhatikeun ku Allah, terlepas ngarasa diteutup salamina ku Gusti Allah, ta eta disebutna ainal yakin. Itu mata ke kadituna geuning ieu gula geus aya tah geus breh gula katingali ku urang panonna eta karek disebut ainal yakin. Nah kumaha hakul yakin punten, ai hakul yakin teh geus pasti geus hak matak cekolot dituang ieu naonna ieu gulana hakul yakin leungit gulana breh amisna itu disebut hakul yakin. Teruskeun nomor kaopat tingkatan martabat naon, martabat iman teh aya nu disebut warabiuha imanu hakin, iman hak. Wa huwa ngaran iman hak teh ru'yatullahi ta'ala biqalbihi, eta ningalna Allah ta'ala biqalbihi ku hatena ieu jalma. Jadi ku hate, jadi lain ku naon, lain ku panon. Ngarasa ru'yah ka Allah, ningal ka Allah ku hatena ieu jalma. Wa huwa ari ieu iman hak makna qaulihim eta sesuai sareng cariosanana para ulama, al-arif yara rabbahu fi kulli syai'in. Al-arif ari jalma nu ma'rifat yaro eta ningal ieu jalma arif nu ma'rifat rabbahu ka pangeranna arif fi kulli syai'in dina saban perkara. Wa huwa ari ieu iman hak maqamul musyahadah, eta maqam musyahadah wa yusamma jeung sok dingaranan hakul yakini kana hakul yakin, wa sahibuhu ari nu ngabogaanana iman hak mahjubun anil hawadisi, eta kahalangan ti pirang-pirang anu anyar makhluk. Maksudna
Nomor kaopat ayat tingkatan iman hak. Ai iman hak teh ru'yatullah ta'ala biqalbihi, ningalna ka Allah ta'ala teh biqalbihi ku hatena ye jalma. Jadi red ningala segala sesuatu teh, jadi henteu lepas hatena teh moal lepas ieu sakabehna perkara teh moal lepas tina kaagungan Gusti Allah, sakabehanana oge kapak damel Gusti Allah gitu. Ningala breh naon bae oge nu manah dina manah mah katinggal Allah teh maksudna oh nu bukti ieu sakabeh tapak damel Allah, nu bukti kabehanana ieu kaagungan Gusti Allah, matak pantes kulantaran geus katinggal ieu teh pada melan Allah, breh sakabeh bukti teh ieu teh kaagungan Allah wungkul, matak bakal dina manah ngarasa ieu teh naon katinggal kumanah bahwa moal lepas tina kakawasaan Gusti Allah. Wahwa qaulihim, wahwa qaulun ta ieu teh wahwa qauluhum sesuai sareng dauhan-dauhan para ulama. Nah kumaha dauhan para ulama? Al arif yara rabbahu fi kulli syai'in. Ari jalma nu makrifat mah eta sok ningali ka Gusti Allah teh dina saban-saban perkara. Jadi lain ningali kadatna Allah taala punten. Sabab nu katingali lain dat Allah taala, nu katingali justru sifat pangeran, sifatna Allah taala. Punten kembali kana ramu-ramu saur hadis qudsi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Pek anjeun tapakur dina dadamelan Allah wala tafakkaru fi datillah, tong tapakur dina dat Gusti Allah. Gentong di pikiran dat Allah taala mah kakanyahokeun dadamelan Gusti Allah. Kajama marifat mah selalu ninggal teh dadamelan Allah. Pan logika urang, setiap barang anu dijieun, setiap makhluk pasti aya kholik. Setiap barang nu dijieun pasti aya anu nyieun, anu ngadamel. Contoh, misalna ningali urang aya HP, mah mungkin aya HP gular-goler sorangan, pasti aya nu nyieun gitu. Setiap barang naon bae nu aya berarti aya anu nyieun, moal mungkin teu aya nu nyieun, termasuk ya alam semesta. Ya alam semesta bukti berarti aya nu nyieun saha? Nu nyieun semesta saha? Gusti Allah. Contoh seperti urang aya. Ieu urang aya berarti aya nu nyieun urang saha? Nyaeta Gusti Allah. Tah nu tingkatan iman ainul yakin mah itunya iman hak, iman hakul yakin mah. Jadi saur para ulama mah al arif ari jalma anu marifat yara rabbahu fi kulli syai'in, ningal ka Allah dina saban-saban perkara. Ret nanaon teh moal lepas tina naon, oh ieu teh dadamelan Allah, oh ieu teh breh bukti kawasan Allah, ningal urang ieu teh geuningan bukti kakawasan Allah wungkul, matak moal lepas ti saha? Setiap perkara anu didamel, setiap perkara nu aya eta moal lepas tina kakawasan Gusti Allah, matak nu katinggalna ku jama marifat mah Allah. Ya rabbahu fi kulli syai'in, tapi lain ku panon hate anu naon? Hati nu berjalan. Wa huwa maqamul musyahadah, ta ieu teh katinggal maqam musyahadah. Maqam anu naon? Anu kasaksi. Ibarat kieu lah. Ibaratna ketika urang ningali wayang, muncul wayang teh si Dewala si Cepot, tah keur penonton nu apa mah dan nu katingali teh lain wayang lain si Dewala si Cepot, nu katingali teh saha? Ki Dalang. Dan nu ngajek-jerekeunana ieu Cepot ngomong kitu, Dewala nyieun kitu, tana teh eta mah Dalang. Gitu. Jadi nu kasaksi ku saha? Ka anu makrifat bilah mah iban nu nyaho mah eta mah naon? Skenario saha? Skenario saha? Skenario Dalang. Tanya kitu deui jalma makrifat mah breh segala sesuatu teh itu mah moal lepas tina naon? Moal lepas ti Gusti Allah. Matak nu kitu disebutna anu geus bisa ningali karobna dina saban perkara wa huwa maqamul musyahadah, maqam musyahadah, maqam anu sagala ka saksi.
Wa yusama hakul yakin. Tah nu kitu teh disebutna teh hakul yakin, imana geus hakul yakin. Geus nyata bener-bener yakin, yakin nu sabener-benerna. Ibarat naon nu tadi teh dicontohkeun geus breh gula, eta gula mah disebutna ainal yakin, geus hakul yakin mah dituang gulana leungit gula nu breh amis. Gitu. Jadi geus karasa naonna amisna. Matak breh segala sesuatu teh tah geus ibarat naonna amisna, matak disebutna di dieu wa sahibuhu mahjubun anil hawadis, ari nu ngabogaan tingkatan iman hak mah kahalangan tina pirang-pirang hawadis. Jadi geus teu katingali hawadisna, geus teu katingali nu anyarna, geus teu katingali makhlukna, dina ati malatas ningal teh kholikna anu ngadamel ieu mah makhluk. Itu tingkatan iman hakul yakin. Kalima wa khamisuha imanu haqiqatin, eta imanna hakikat. Nah kumaha iman hakikat? Wahwa ari iman hakikat alfana ubillahi, eta ruksak billah ka Gusti Allah. Karena Allah wasuk wa syakara bi hubbihi, jeung geus mabok atau weureu bihubbihi saking banget cinta na ka Gusti Allah. Pala yashhadu, maka henteu aya nu katingal, pala yashhadu maka teu ningal ieu jalma illa iyahu, kecuali ka Gusti Allah. Kaman maka ari sing sajalma goroko anu kerem ieu jalma pi bahrin di sagara, walam yaro jeung geus teu ningali jalma lahu ka ieu bahrin sagara sahilan kana basisir, wal wajibu sareng ari nu wajib ala syahsi ka jalma ahadul kismainil awalaini, eta salah sahijina dua bagian anu kamimiti dua. Wa amma salah satu akhiru, anapun ari nu katilu anu akhir, paulumun rubaniyatun, maka eta pirang-pirang ilmu anu bangsa rubaniyah, bangsa pangeran, ya khusu ngahususkeun Allah biha kana ulumun rubaniyah man kajalma yasau nu ngersakakeun Allah min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah. Jadi nu kalima ieu mah tingkatan iman hakikat. Bisa dikatakan iman hakikat mah tingkatan para rasul, tingkatan para nabi, beh dituna para wali-wali Allah, waliullah. Ieu tingkatan hakikat. Margi ai tingkatan hakikat mah huwa alfana ubillah, nyaeta ruksak we kalawan Allah. Jadi geus teu katingal we makhlukna brehna naon teh. Jadi geus sakabeh segala sesuatu teh geus teu katingal nu naonna, anu hawadis nu makhlukna, nu breh mah kholikna we nu ngadamel. Matak sapertos Siti Jenar ketika anjeunna nuju majdub, ma fi jubati ilallah, dina jubah kuring kecuali Allah, retna naon teh Allah we wungkul. Ta eta mah geus naon, geus tingkatan iman hakikat. Itu saking naon wa syukru mahabbati, sapertikeun jalma anu geus mabok weureu dina banget cinta ka Gusti Allah. Itu ibarat budak ngora we lah anu keur kapeng-peongan, anu keur bogoh mahabbah ka hiji awewe abogoh, itu teu sidik mah kumaha. Padahal anu katingali ku urang mah eta teh naon, nu katingali piring. Pan anu keur kapeng-peongan mah nu keur mahabbah ningali piring siga beungeut saha, beungeut kabogoh. Ningali tangkal cau keur katingalina teh siga kabogoh, keur ngagupayan naon teh, tah ibarat itu. Jadi jalma anu geus hakikat begeus leungit we hawadisna, geus leungit naon makhlukna, katingal teh hanya Allah we, matak geus leungit. Tah nu kitu mah lain bagian urang. Matak diterangkeun anu tadi jalma anu geus iman hakikat mah pala yashhadu illa iyahu, maka teu aya nu kasaksi sadayana hanya saha, hanya Allah we hungkul nu kasaksi teh. Sababreh bukti nama ieu teh kan makhluk Allah, sedengkeun sakabeh makhluk Allah mah bakal eueuh, berarti nu langgeng aya mah saha, Gusti Allah. Kaman goroko pi bahrin, seperti jalma anu geus kerem di lautan, geus teu ningali deui dina eta lautan, teh geus teu basisir. Itu tah eta mah iman hakikat.
takir urang nu wajib wal wajibu ala syahsin ahadul kismainil awalain wajib keur urang dua nu mimiti nah baik itu iman na urang erek nyokot iman ilmu cek ilmu atanapi iman ian anu ka nomor ka tilu nomor kaopat mah keun lah eta mah urang perlu khusus kecuali kengeng kasih nugrahaan ti saha ti Gusti Allah eta mah ilmu rubaniyah ilmu nu bangsa pangeran itu nu khusus nu dikeresakeun ku Gusti Allah itu sakaresana Gusti Allah maparinan tingkatan ilmu anu hakikat tadi gitu mah ngan urang berusaha minimal urang cek ilmu heula cek ilmu matak awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni pangpayuna nu wajib ke manusia ma'rifat ka Allah jeung dalilna sing utami minimal dalil naon rek dalil akal rek dalil Quran rek dalil hadis itu ketika ditanya misalnya mun dalil akal ari Allah aya mana dalilna Allah ayat teh mana dalilna aya dadamelan Allah saha urang ta urang teh bukti dadamelan Gusti Allah berarti aya nu ngadamel urang saha Allah tah eta oge iman keneh disebutna iman cek ilmu itu apa dalil yang leuwih mantep ku dalil Quran mangga mana dalilna Allah aya kul marrabbus samawati wal arkulillah itu diantawisna hadirin jamaah sadayana dina rukun iman nomor kahiji bunten tingkatan iman teh aya 5 dina kitab Syarah Sapinah nyaeta aya tingkatan iman martabatna tingkatan iman 5 rukun iman eusina aya genep hiji antu'mina billah kadua wa malaikatihi wa kutubihi sementawis sakitu heula pangaosan disimkuring mudah-mudahan aya manfaatna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.